Tepang deui sareng simkuring wasta Pepen Apandi. Di dieu abdi bade medarkeun pengajaran bahasa Sunda ngeunaan aksara Sunda. Di dunia ieu loba pisan aksara, termasuk di dieu di Jawa Barat anu ngabogaan aksarana sorangan. Aksara eta dingaranan aksara Sunda. Seperti kumaha aksara Sunda teh? Sumangga sakseni videona. Opat bagian penting dina aksara Sunda. Di antarana nyaeta aksara suara, aksara ngalagena, vokalisasi atawa rarangken jeung angka. Nu kahiji aksara suara, jumlahna aya 7. Di antarana nyaeta A, E, I, O, U, E, E. Nu kadua aksara ngalagena, jumlahna aya 23. Di antarana nyaeta K, Ga, Nga, Ca, Ja, Ja, Nya, Ta, Da, Na, Pa, Fa, Pa, Ba, Ma, Ya, Ra, La, Wa, Sa, Ka, Ha. Nu katilu vokalisasi atawa rarangken, jumlahna aya 13. Di antarana nyaeta pamaeh, panghulu, panyuku, paneleng, panolong, pamepet, paneulung, pangwisad, panglayar, panyecek, pamingkal, panyiku, panyakra. Nu kaopat angka. Di antarana nyaeta 0, hiji, 2, tilu, 4, 5, genep, 7, 8, salapan. Mung sakitu anu tiasa kasanggakeun, mudah-mudahan aya manfaatna. Hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.